dicarekan seri, dibaledog seri, difitnah seri, dibeberik seri, eueuh ngewa ka jelema kuring rek nanya aya nu ayeuna ahli agama dicarekan seri. Aya ahli agama anu kasinggung narima we seri. Nu aya berebet teh pasukanana sabreg-abreg ngamuk bari popolotot. Ari eta teh nuturkeun Kanjeng Rasul apa nuturkeun saha? Aya nu nyontokeun kitu di Jawa Barat aya. Aya pangresa Abah Anom di Suryalaya almarhum tara ngamek tara nyarekan ceuk urang Sunda sifat naon nu kitu teh dicarekan seri, difitnah seri, disisia seri, di maneh seri, diancam make pedang seri keneh wae. Celik putih celak herang caang bulan 14 jalan gede Sasapuan teu geuneuk teu maleukmeuk Balumbang Timur Narawangan. Ai kakawena gedong dhuwur kali sambung pagulingan sepiting trim pepetetan samia murag balingbing lan jeruk manis. Gedong dhuwur diri manusia teh kudu jadi bangunan anu luhur nu ngahijikeun bumi jeung langit. Kali sambung kudu bisa ngahijikeun berang jeung peuting. Sepiting trim hatena kudu bersih. Lamun jelema bersih hate teh nyaeta pepetetan samia murag anu mengaleungitkeun panyakit bubudakeun. Sirik pedik jail kaniaya iren pangasten dudupak rurumpak teu kaopan teu payaan kekep mengkene cap jahe merege hese hirup sieun teu mahi hirup sieun kurang persis urang buka tadi meuni sieun kurang.